Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, keceh. Nah, kita pengen tanya sahur Om Dadang oge pengen. Alhamdulillah simpuri oge ngaraos reus kita. Mau deh ya tuh kak. Aduh itu kenapa teh? Lain naon deui laon deui teh kali coylan teh. Kadenge teu. Naon ari kakak? Dah, Rek gitu atuh. DP kak. Waduh, cek nanti leuwih. Si kakak rek naon tuh kak? Iya, Bisa gue raja DP. Si kakak punten kak gitu. Aduh, kumaha kak? Kieu maksudnya aboy abi teh yang uningnya. Salian teh abdi seueur para bos gitu. Balanoh yang uningnya. Ieu teh Om Aboy teh ngabangun studio seperti kitu di tahun sabaraha? Ieu teh sanes di sejak lahir mah piraku aya. Ya. Nya masih ada TK. Berarti aneh dia lahir. Kalau Om Amir asal uningan mah Om tahun sabaraha Om? Pak Mi teh lepat mah di dieu mah di tahun 2015. Dia mah nya Om Di dieu mah. ya ayalah di Da sebelumnya kan di Banjaran heula. Oh, Iya. kan banyak lah kantor. Banyak Lebih atunya lebih dari 5 tahun Ya ya. lebih. lebih lah cuman kak tadi teh kieu kan. Dimulai awal belajar gitu sampai Betul, ya. belajar betul Iya. betul. Kan dulu mah kan kak ini teh kumaha ya? Kak disebut teh kak. Kan biasanya manggung ke panggung kak. Iya, setelah abdi mah kan gitu. Aboy itu seorang nontek player. Layar Keyboardis? Keyboardis kak. Wah, main oge kata luar biasa pisan. Kade kak abi mah kanu segala. Nah, main tah. Kanu sayuran oge osok. Sok naon? Osok meser. Saya pajak teh gitu osok ngabanar gitu nya tani. Kakak. Biasa bungku ada gitu mah kami yang abdi. Taras kak itu ieu teh naon namina teh serba. Teh Bang, namina teh Bang. Ya seueur keneh ieu gitu kak ieu teh Kekirangan. Kira tenang naon penurang teh kan tadi teh ya. Jangan ya tidak ya benten nganter tewantur nyebatkeun dan kekirangan. Kanggo memperbarui memperbaiki. Oh, itu kan itu kan mengikuti alur iya tuh. Bertahapan kita Nah, bertahapan. Tapi abdi mah kak alhamdulillah teu lemah berkarya kak. Nah, itu. Jangan patah semangat kak. Nu penting mah naon sing? Hasil akhir. Hasil akhir kak. Soalnya kata abdi urang sedayana ye anu aya di Bandung Selatan mah pasti auninga bahkan kapalihan kalian oge namina aboy teh. Oh, itu tararangan kakak. Ulangan. Nah, begitunya berarti wayana Om Dadang geuning ya. Cuma Om Dadang, mungkin Om Dadang ieu, aboy. Dan aboy cara bikin musik ya anu salame ku abdi digarap mah nya alhamdulillah lancar. Istilahna kepribadian memang memuaskan. Iya, puas ya. Puas, alhamdulillah. Oke, aya istilahna sambutan-sambutan ti musisi-musisi musik sadayana nya alhamdulillah aya sambutanna. Nah, Bes. selesai. Ya bukan berarti abdi nu ngagarap langsung. Kalau aku ya udah Sana atuh. wah, hanya dengan cek awal dah. Hari sugan teh jawabannya. Alhamdulillah aboy pokoknya nanti. Alhamdulillah. Aduh. Seorang arranger bener anu paling seueur album sim goreng anu digarap ku. Wah, aboy. Aboy mah nya Alhamdulillah gitu kak. raos oge nya jaminannya. Padahal Uyon. Mang Oyon kan studiona janten. Rasa buyonnya istilahna orangna netral terbuka. Ujungna bagus. Ujungna Om DP. Itu kan nomor 1 di dunia. Iya. Kak. Itu nggak bisa nih abdi oge ayeuna. Ya teh loading ya teh. Om Amir. Mun daya DP teh. Loading. Teh aya DP mah loading. Kak. Bau kok ngarewas. Rewas ka bui teh bui Kumaha teh? kade DP-na cenah. Mohon wa surah bui Eta gitu. pencipta fenomena. Fenomena eta suruh. Kita suruh teh bui kopi heula, kopi heula. Kopi lah, kopi lah. Perwakilan. Aduh. Oh, kurang teh santai. Tadi abu ya. Om biasa abu punten jauhnya. Cara masuk TV, om Mangga. abu. Asli dah lumpur aduh. Aboy, berarti Abu itu berarti pihana Pantesan dilebetkeun kana kapal alim gitu Oh. karena berenang Abu mah pengaruh rambut jabrik doang mah. izin Kak. Sebenarnya izin masuk TV serna lajo. Kak, kita udah tahu. salian ti Om Dadang nu ka dieu ti Om Dadang. Wah, Kak, di dieu Oh, mah. ka dieu wae sawe penyanyi nu. Uta. Tidak teh saha tipe itu Michael Jackson teh Michael Jackson ka di kantor. Jackson. kan kabujang ngantunkeun Kak.
Kita kabur ka dia tuh. Tuh, Nonton sebelum tuh eta mah. Jantan nama Cecep Bungsu we. Oh, Cecep Cecep Bungsu kan itu. tuh. Kang Dadang. Kadang Mang Wawan. Mang Wawan mana? Mang Wawan. Mang Wawan non. Mang Wawan oh. Oh, Oh, singkatan kan. singkatan berarti OT. Panjang tuh bukan apa teh. Om. Hah? Tuh ka teh oblok kira gua oblok udah kan keyboard. Oplok. Oblok. Ujang teh, Terus teh ujang teh. Ujang ceo. Ujang ce. Ujang C. Ujang cek naon tah? Sanes Mang Ujang coplok. Oh, sanes. Oh, kana we teh ujang coplok. Mang Ujang Cimanis. Oh, Cimanis. Ayo teh ujang teh, ujang teh. Ujang Eh, waduh, ujang jansok apa? Sanes. Sanes salah. Saha tuh? Ujang. Saha ujang teh? Ujang demo. Oh, ujang demo atuh sia ka Iya dieu. kan kalau rusan gitu. Wah banyak Ah, tahu saya tanya, Ya, tahu. dapat disebat ke hiji mah udah lah. Iya tuh. tuh. Eta mah antawis Kak. antawis Oh, luar tadi. biasa. Antawis nah hongkong. Tah kemarin teh sate om anu di luar negeri teh om. Luar negeri. Oh, Oh, ternyata di luar negeri ka dia aya. Anu cewek teh sate om. cewek. Anu penyanyi barat teh dah, om. Erna. Eta bojo. Oh, katanya anu teras Arjasari. Di India teh di India. Di dia eta mah. Eta bojo eta mah. Aya di luar negeri ka dia. Aya Sate om. Tapi teh Silap dia bagi sah. Bungsu Bandung. film teh. Salah. Eh, Bungsu Bandung mah di dia, Di ini di Bandung. urang atuh. Anu tilang teh ya. Saan. Har itu. Kira-kira Asalina. asli di luar negeri teh Ah, bade beda ka kan dieu. hate, mah. Oh, namanya Bade. Enggak. Namanya Bade. Teu bade ka dieu. Ti artis luar negeri teh om nya kan kabujeng lockdown. Oh, jadi tulis ka dia tuh. Teu jantan. Macam kali disebutkeun atuh kudu Kan nama. bahasa Inggris kak, tapi rada kirang ieu kak, rada kirang teh paham. Paham gitu. bahasa Inggris. Ya intina Sundana mah. Boy, Oh, engke euceuk ka dieu gitu. cek gitu teh. Ya, Cek saha men teh? saha deui om si om apa tuh? Orderan si om tuh kan. Oh, deui. Kamu disunahkeun mah kitu. Boy, teu jantan ka dieu gitu hampura cenah ka. Jadi kadinya. Di translate Sunda gitu kan. Translate. Translate nah. Translate teh apa kan. Oh nya ka deui lah gitu kan. Oh. Teu jadi Jadi DP ka dieu oge, DP teu jadi kan. Aduh, atuh puyeng atuh. Nya manehna teh nya hoyong teh kak. Yeuna di lu calung kak. Di luar negeri teh. Di luar negeri teh. Wih, kapayang eta urang luar negeri si bule teh. Oh bener Si ieu. si bule na. Si bule. Asli oge. Taros enggak dasi kan. Berarti engke mah lamun beres lockdown ye. Mun aya ngabaran deui ye. Hek translate deui nya sunah Nah, deui. kali perang hadir Pak. Bejaan. Bejaan kakao ge pasti. Apa eta bule nyanyi. Ieu ngawis tahu. Kumaha gitu Gitu kabayang terus kabayang kumaha nya Aduh. Nah, kak kalau pesan nu ngapro ge sok aya. Kaperan. Nanti kaperannya. Sampai kak. Terus nanti Tapi upami kaper lah ya hoyong anu rada di diskon ya ulah hilap itu kak. oh ya diskon oke itu teh. Ah iya, abi kaper. Kaperan khusus kaperan atau napi jeung ieu musik baru gitu. Kaper ya kaper lah kumaha kaper. Kaper mah ya diskon. Ya cuma kedah nyandak ieu upami hoyong diskon. Nah, naon? Ya beas lah gitu sakarung eta Oh, mun yang diskon mah biasa taruh kira-kira. gitu. Teman diskon atuh. Justru lebih mahal. komisina Komisi. komisi Depan sakarung kan 2 sabaraha 275, 200. Tuh si Om Amir ge kak. Wah, gitu ternyata barodek ngaper di dia teh ka dieu teh. Aing mau biasa karung atuh. Aduh. Ah, boy, ngawitan ya, ngawitan ya. Ngawitan kikian damel studio kieu atau napi janten area jari kieu ngawitan artis saha ye? Anu ngawitan bisa marawanan Aboy. Atep, asal mah Atep Kang Atep Atep Galura. Galura eta pertama bisa. Betul kak. Lagu naon tah imah? Kak, tapi kebanyakan kak tos lebat kayak ya. Oh, lebat cek. Lebat yo nya. Depan satuna. Iya, tutupan maknya. Oh, udah ngomongin Tapi belum tuh dong. deui kak. Hah? Tuh deui nu kakunaon kak. Ah, eta kumaha sih kieu? Duka kunaon duka padahal apa kak Cikopi. Kumaha? Beres musik. Beres. Kela wi, maksudnya kan lamun aya beberapa faktor. nuhun Penyanyi teh asup ye, rekaman di dieu. Ah, Balik ka caritana ka imahna. Oh. Tidak datang deui. Tuh Udah, deui datang kak. Aya 2 faktor teh. Ya kak. Naon tah faktor Ya teh? duka kak, duka pangitan duka tepi kadieu kak Tepi, duka kali bisa aja jadi tepi tepi. kak. Bisa Kan jadi orang tepi. hebat Atep mah. Sukti Lembang. Lembang pangitan duka tepi kadieu teh kak. Alhamdulillah lah banyak lah baduye om tuh Iya. somet si om. Bodu ye. Baduye mah dugi kak ya sok traktir gitu kak.
Naktir naon lah? Traktir makan nasi padang. Padang. Nasi padang, oh segala macam lah kah gitu lah. Kade warteg. Soalnya tapi jantan mah warteg kan. Oke. Jantan mah warteg. Ku ya bari duitan. Ah, mah teh balik mah duit. Waduh ye. Ayeuna duka di mana, Om? Duka di mana? Ayeuna mah di Lampung sore. Di Lampung. Alhamdulillahnya tuh udah gini kan. Ku enak silaturahmi mah urang teh kan bisa gogojakan. Bisa suka bunga. Ayo ya duka. Iya, nya urang. Karena orang Sunda menati luput tina guyona nya urang. Saya seriusnya we asli nya urang Sunda mah. Gitu dah. Pangitan anu terakhir karena alhamdulillah terus katawis urang sadayana nya di paling aya Om Daswi selaku pemain suruling, kalasan salianti off air, kan off air mah teu aya nya abi enak. Karena corona teh kan. Berarti acara dibadokeun. Bedo acara. Berarti ku ayeuna kegiatan seperti kieu alhamdulillah syukur berarti ya. Alhamdulillah bersyukur. Anu hungkeun lah atuh ye ka penyanyi. Nuhunkeun gitu kanggo sa Om Dadang. Om Dadang gitu nya. Anu parantos naon anjeun teh berkarya minangkan menyantan. Hayu lah ngahiar gitu nya. Bercantenkeun tah. Satu sok sanaosna tapi masih diajarkan nih. Iya. Diajarkan nih gitu. Alhamdulillah berarti ge aya kegiatan berarti karena off air mah otomatis nol sama sekali. Minimal kayak bala-bala. Nah, tenan urang tinu penting mah halal. Dinikmati lah. Urang ulah terpaku ting karena ngemutan penyakit eta sipil. Sareng abi bade ngahimbau gitu lah. Ngawartosan gitu Kak. Ya. Pangpana dina usum kieu ya nya. Ulah telat ngopi. Kopi. Yang si perut pada eta si eta nya. Oh, bener. Si perut. Kala amun telat ngopi kumaha gitu. Nya jantan teu aya inspirasi teh gitu. Jantan wah kumaha we gitu. Gitu kan. Gitu. Aduh, gehel. Ku kitu pangitan bagi YouTuber salam dunya. Ieu dina segmen anu terakhir aya challenge khusus kanggo anu aya di dieu salah sajina Om Amir, Om Dadang Kolenyai, Kang Daswi, oge Om Abuy. Oke, tadi itu asa Abuy? Kang Rida. Ieu aya challenge, ieu sadayana kedahnya. Khusus nama kalau penyanyi mah kedah karena untuk menguji AIUEONA untuk salah satunya eta kaduana untuk mengasah kecerdasan kita. Cengkir, kencur, cengkeh 10 kali. Ya. Ya. 10 kali ewang. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Oke, ya. Ayah dia, oke, pokoknya mah. Siap. Ayah dia sih kan. Hah? Nama gantung hadiahna. Hadiah pokoknya ayah. Oh, Abuy mah udah dapat hadiah. Oh iya betul, aduh, Abuy. Ini the best, Golodog Sunda jangan lupa. Iya bener. Tonton terus. Golodog Sunda kalau resan nanti nuju lockdown, jadi nanti aya syuting, tapi alhamdulillah Abuy seueur anu pesen oge kaosna. Laras, Kak. Laku kitu pilih anu pesen masih kena stok di bumi. Ya. Kak ieu kumaha? Ieu mah bonus sih. Oh iya. Ya bener. Ya, mana? Ditampi ya. Mau ditampi Kak, aduh. Oke, siap kita kembali untuk challenge-nya. Challenge-nya berarti cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir 10 kali ya. Cengkir, kencur, cengkeh. Eta. Tuh, ai penyanyi bedanya lah. Sebaliknya bisa. Ya. Sok kapalkeun lah. Diawali ti Om Dadang. Siap Om Dadang, siap. Konsentrasi penuh. Oke. Cengkir, Kencur, cengkeh. Tiga kali kamera. 3 2 1 go. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Aduh, Kita ngitungnya apa boleh? Bisa diulangi deui? Boleh, siap. Ai penasaran mah. Oh, netronan mah rada gancang atuh sakedik. Cengkir. Temponan rada gancang. Kalau Abuy nggak sangka euy. Cengkir kencur cengkeh, cengkir kencur cengkeh. Nah, sakitu ge 10 kali. Oke lah, siap. 10 kali. Abi ngetang. Cicing teu barang apa. Hiji. Teu barang apa kan, Mir? 3. Cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, cengkeh. Kan kuasan 4 bos YouTuber nya oh jagonya we nya penyanyi halus oge angere dibere cengkir kencur cengkeh mah kejengakan cicing. Nah, kencur. Aduh, eta namanya ti penyanyi. Ayeuna urang beralih kana musisi. Aya Mang Daswi selaku pemain suling. Pemain suling kan sok tuh. Sok tataraya. Pasti bakal halus. Rada capetang. Leona rada capetak. Tapi Aduh. siap konsentrasi. Aduh, ayo siapa-siapan. Tanggung siapa ngawakilkeun we. Kudu wayahna ya kudu permintaan ini mah. Ini mah permintaan. Oke, 3. Naon wae teh kan naon wae teh. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Cengkeh. Oke. Siap.
3, 2, 1, go kamera. Cengkir kencur cengkeh, cengkir kencur cengkeh, cengkir kencur Ada kencus. Ada kencus. Sekali deh. Cengkir kencur cengkeh. cengkir kencur cengkeh. Kencir. Hiji setengah. Gua tenang kan hiji setengah bos YouTuber. Aduh, yang namanya pemain suling sakti ke anggarnya di bede. Anggar kencis kencur kencos. Oke, beralih ke Om Amir. Oke, pokoknya era jalan terakhir lah. Siap Om? Hah? Siap. Kalau ngapalkan kita tadi kira. Merah jero hate banyak. Oh jangan kudu keluar. Kudu keluar. Sok, siang. Oke, 3, 2, 1. Cengkir kencur cengkeh. Kencir cengkur cengkeh. Nah, Aduh, dua kali kok kencur. Sekali deh ya sekali deh. Jangan sekali deh. Ya kencur. Ya, Om sok. Ya. 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 3, 2, 1. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Kencir kencur. Makanya kencir. Kencir mana jadi kepala besok. Aduh, tidur kita tamat. Ngan dua omongan. Oke, gagal. Ayeuna beralih ke Simang itu tuh, Simang naon deh. Bapak Rida. Gagal beneran namanya panglobana. Ya. Oke, berarti masih kena hiji nya, masih kena Jadi zona aman ya. Aya Mang Rida selaku pemain dekorasi. Dekorasi. Mangga. 3, 2, 1, go. Cengkir kencur cengkeh, kencir cengkur cengkeh. Harus kencir. Oke. Gagal. Sekali deh. Cengkir cikur cengkeh. Bagaimana? Cikur, macam masak. Nah, jadi kena cikur. Aduh. Api-api. Biar api-api. Ya oke, pokoknya kudu ieu mah permintaan bos YouTuber sadaya. Si Om seberapa kali Om? Si Om kan 2 kali. Om Amir 2 seberapa? kali, ieu ngan hiji setengah. Aku Ya mah opat ieu Jom opat. bisa aja Jom. Ieu opat ya. Ya Allah. Kalau Yang penting mah pelaksanaan Ya, lah. lamun abu lebih ti opat berarti abu juara. Lalu saya Kak. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur Ya cengkeh. pakai Iya. Adiana mah tekanan saya kawas we. Cengkir kencur cengkeh. Kencir. Cengkir. Oh, siap. Oke, 3. Cengkir. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, siap. Ya, Siapa Serius. itu mah? Siapa itu mah di ieu disilangkeun cikur. Ya, 3, 2, 1. Satu Kak. Oke, sok. Cengkir. Cengkir. Cengkir, kencur, cengkeh. Yes. Cengkir, kencur, cengkeh. Mantap. Cengkir, kencur, cengkeh. Mantap. Jadi Oke. ayeuna. 3, 2, 1, go. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, keceh. Gagal. Aduh. Era jalan gagal. Pucuk ningat ya. Sekali deh, terakhir. Iya, kesempatan. Ayo kencur cengkeh ieu. Mana ya? Kencur Ayo boleh kan aku bakal Beda, ayo deh gitu. Kamu saya motong heuleuy ya, ada yuk. Oke, 3, 2, 1. Action. Siap. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, keceh. Aduh. Gagal. Pokoknya nama eranya alus oge angarnya dibere cengkir kencur cengkeh mah. Jadi Cengkur kencur. Aduh, berarti pemenangnya nyata Om Dadang kuat 4 kali, dipencak 5 kali. Pokoknya eta mah etang hiburannya orang gonjakan, pokoknya mah eta challenge seperti biasa panginten pami abdi ketemu sareng rekan-rekan biasa sok aya challenge tersebut. Ku kitu panginten hatur nuhun ka para bosku YouTuber. Mudah-mudahan sing saralehat. Amin. Puasana sing lancar. Sakedap deui urang lebaran. Amin. 10 dinten deui ge. tas kayak baju. Tah? Tas kayak baju lebaran bedug. Atacan. Wayang lokal mah aduh ampun. Mudah-mudahan ngelaksanakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kitu mah kita hatur nuhun ka anu tos subscribe, hatur nuhun ka anu tos nonton, like, komen dan share-na hatur nuhun pisan. Akhir kata panginten hatur punten oge bobilia bahasa sing kuring anu teu pernah dilebet mana. Akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.